wa innaka la'ala hulukin adim jeung saestuna anjeun berbudi agung. Ari budi teh naon? Pan di antara kemuliaan manusia teh nyaeta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ditumerapan budi. Naon ari budi? Ari budi teh akhlak. Ari akhlak teh al-hulku. Ari al-hulku teh halun li nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi pikrin wala ruyatin. Nyaeta kondisi kajiwaan nu ngalahirkeun nu ngadorong perbuatan anu geus teu merlukeun pamikiran jeung pertimbangan deui. Contoh ujang keur ngopi di buruan, keur ngeunah-ngeunah ngopi aya nu barang penta. Pak sedekah pak, pak sedekah pak. Ujang inget dina saku ujang teh aya duit 2 lamar 5 ribuan. Tuluy ujang teh mikiran jeung mempertimbangkeun duit aing teh tinggal 2 lamarna, ningali rokok tinggal 2 batang, ningali jam isuk keneh karek jam 7, jauh keneh ka peuting, ningali kalender poe Jumaah mah kadang aya nu nita gawe kadang eueuh, artina can kagambar poe ieu teh bakal meunang duit atawa moal. Bikeun ulahnya lah bismillah we kusiwal we nu salambar teh dibikeun kanu barang main. Tamun masih keneh kudu mikir model kitu, eta perbuatan ujang teh can disebut akhlak. Anu disebut akhlak mah nyaeta perbuatan anu otomatis geus teu mikir deui da sabab geus ngadarah daging, geus jadi kebiasaan, geus jadi kapribadian. Beda jeung pencitraan. Ari akhlak mah lahir tina kondisi kajiwaan, ari pencitraan mah lahir tina hasil konsultasi jeung ahli markom. Misalna marketing communication. Pan ujang rek jadi RT teh misalna tuluy konsultasi ke ahli marketing communication, pan ujang teh dikemas ku ahli marketing mah siga produk, dimulai cara berpakaian, potongan rambut, gestur tubuh, cara bicara diatur supaya pikaresepkeun batur. Nu tadina bahil ge pan dina waktu harita mah ngadak-ngadak kudu jadi berehan supaya dipilih. Ya eta mah lain akhlak, pencitraan. Kondisi kajiwaan anu ngadorong terjadina af'al. Ari af'al teh gawe perbuatan. Ta kondisi kajiwaan anu ngadorong kana af'al teh aya 2 alternatif. Kahiji mun kondisi kajiwaanana goreng bakal ngadorong kana pagawean anu goreng nu disebut akhlakul majmumah. Kedua, mun kondisi kajiwaanana alus bakal ngadorong kana pagawean anu alus anu disebut akhlakul karimah. Ari garapun urang nu mana? Kusabab urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam,
Garapun orang teh nyaeta akhlakul karimah, sabab innama buistu liutamima makarimal akhlak. Teu pati-pati kula diutus angin pikeun nyampurnakeun akhlak. Cek tadi nu disebut akhlak teh atawa disebut budi teh nyaeta kondisi kajiwaan anu ngalahirkeun perbuatan anu otomatis. Cek contoh nu tadi ujang mereka pengemis tapi mikir heula, eta mah lain akhlak. Ari akhlak mah otomatis. Naon rusiahna bisa otomatis? Di antara rusiahna kieu, hiji pagawean mun dipigawe secara berulang-ulang, secara terus-menerus seiring berjalanna waktu, mangka eta pagawean teh bakal jadi kebiasaan. Tina kebiasaan kadituna jadi kapribadian, jadi bagian tina diri orang pribadi anu tak terpisahkan. Mun geus jadi kebiasaan, geus jadi kepribadian, geus jadi bagian diri orang nu tak terpisahkan, mangka eta pagawean teh bakal otomatis. Lamun eta pagawean geus otomatis, eta pagawean kakara disebut akhlak. Jadi diantara cara pikeun ngadohirkeun budi teh, khususna budi anu agung, nyaeta melalui pembiasaan, melalui tarbiyah, melalui pendidikan dan pelatihan, atau muncul istilah ilmu torekat mah disebut riyadoh, mujahadah. Memeh riyadoh kudu bebersih heula disebut tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Memeh kana tazkiyatun nafs kudu nyauh heula ilmuna. Wah, panjang jeung lebar lamun dibejer biaskeun hiji-hiji mah moal anggeus saputing ieu teh. Sabab gitu ayeuna mah kieu bae orang cokot intina supaya orang bisa langsung praktek. Cek ilmu psikologi dina bab karakter building. Apa karakter building? Karakter building teh pembentukan karakter. Sarua prosesna teh melalui pembiasaan. Cek psikologi mah suatu perbuatan untuk menjadi kebiasaan membutuhkan waktu 21 poe. Cek ilmu tasawuf dibutuhkan waktu 40 poe. Itu. Jadi pelatihanana teh butuh waktu. Proses ngabiasakeunana teh cek psikologi butuh waktu 20 hiji poe, cek tasawuf butuh 40 poe. Tapi memeh kadinya orang kudu nyauh heula, memeh kana karakter building, memeh kana pembentukan budi aya nu disebut breaking habit. Naon deui wae teh? Mun disyariatkeun mah contona lamun ujang rek ngebangun imah anu anyar, mangka imah ujang anu heubeul nu ditempatan ku ujang ayeuna kudu diruntuhkeun heula, kudu dihancurkeun heula. Kakara di dinya bisa dibangun imah anu anyar. Muncul falsafah huruf hijaiyah mapan dina huruf hijaiyah teh aya 3 huruf anu sarua tapi beda titikna. Naon? Ho, ha, jim. Ho na taholi artina ngosongkeun hate tina sifat-sifat goreng.
sanggeusna hate dikosongkeun tina sifat-sifat goreng tuluy naik kana ha. Ari hate nyaeta tahali, ari tahali teh nyaeta ngeusian hate ku sifat-sifat anu hade. Jadi sanggeusna dikosongkeun dipelakan ku sifat-sifat hade. Tuluy kana jim, ari jim nyaeta tajali, hartina bakal panggih jeung kabeneran jeung kanyataan hukum Allah, bakal karasa nyata benerna mun hukum Allah eta dipigawe. Jadi jima kana gawe, jadi sanggeusna dikosongkeun dieusian tuluy dipigawe. Nah gitu, eta falsafah huruf hijaiyah ho ha jim. Memeh kadinya urang kudunya heula kana naon anu ngadukung kana keberhasilan urang dina upaya urang ngalahirkeun budi anu agung. Kahiji urangna kudu berilmu pengetahuan, minimal urang nyaho kana prinsip dasar kahadean. Khairul umuri ausatuha, jadi pang alus-alusna perkara teh nyaeta anu pertengahan. Jadi cicingna di tengah-tengah, mun bager ulah bager teuing, mun medit ulah medit teuing. Jadi pertengahan. Jadi iraha kudu ngaluarkeun, iraha kudu nahan. Nah eta butuh ilmu pengetahuan anu dumasar kana hukum-hukum Allah. Dan ituna orang jadi bijaksana. Jadi orang keur mariksa ka jero diri orang masing-masing dibutuhkeun ilmu. Mana nu hade, mana nu goreng, cok hukum Allah. Lamun orang teu nyaho kadinya, orang kudu daek diajar. Dina urusan diajar ulah gengsi, lamun diajar kan usaha handapeun. Sabab geus dicontohan ku Kangjeng Nabi. Nu ngajarkeun Quran ka Kangjeng Nabi teh secara syariatna saha? Nyaeta malaikat Jibril. Ta malaikat Jibril teh sahandapeun Kangjeng Nabi. Jadi artina diajarkan usaha handapeun teh lain merupakan suatu hal yang memalukan. Jadi teu kudu era, teu kudu gengsi. Lamun orang rumah sabodo, sekolobam rumaos abi mah jalmi bodoh, bari teu daek diajar, bari teu daek diurukan. Eta mah lain rumaos, rumaosan. Jadi orang ulah gengsi mun diburukan kudu sahandapun berangkat tolab ilmu. Ta diantara ilmu nu ngadukung kana ieu perkara nyaeta kana pembentukan budi, pelajari ilmu anu nguatkeun kana akal bagian jero. Al aku nurun fi qalbi yupariku bainal haqqi wal batil. Ari akal teh cahaya di jero hate, nu nyaangan dina jero hate sehingga bisa ngabedakeun mana nu hak mana nu batil. Di antara ilmu nu nguatkeun kana akal nyaeta ilmu logika. Sebab setiap ilmu aya logikana tersendiri. Contoh, cek logika matematika mah lamun sabagian duit ujang dibikeun kawas tadi teh eta duit ujang teh jadi ngurangan. Cek logika ekonomi ge sarua jadi ngurangan. Ayeuna mun cek logika agama kumaha? Mana kosot sodakotum mimmalin.
harta anjeun moal ngurangan kun disodakohkeun malah mah bertambah. Eta geus bertolak belakang logika ilmu matematika jeung logika ilmu ekonomi jeung logika hukum Gusti Allah. Mun urang nyahona jeung make nangan saukur kana logika matematika jeung ekonomi wungkul mah urang teh hirup di alam dunya teh bakal ripuh. Supaya teripuh kadituna didik akal orang supaya jadi akal anu berwawasan rohani, supaya jadi akal anu berketuhanan, anu bertauhid. Kedua nu bisa mawa pengaruh kana pembentukan budi nyaeta sohib karib. Jadi perhatikan sapopoe orang kumpul ngayur jeung saha. Jadi orang dina usaha orang bentuk ngalahirkeun budi anu agung, hindari kumpul ngariung, hindari bebarengan jeung jalma-jalma anu teu berbudi agung. Sebab eta bakal aya pangaruhna. Muncul ilmu metafisika mah metafisika teh ilmu anu nganyahokeun dimensi batin tina perkara-perkara anu dohir. Jadi cek ilmu metafisika mah setiap jalma teh memancarkan gelombang energi anu bisa mangaruhan ka urang. Mun pancaran energina negatif, orang bisa kabawa negatif. Mun pancaran energina positif, orang bisa kabawa positif. Mata ku orang kudu diperhatikeun. Urang kumpul ngariung sapopoe jeung saha. Ari muasaroh mah saperti bermasyarakat tenan naon eta mangan sakilas-sakilas moal signifikan pengaruhna. Pan ayat teman, ayat sahabat, ayat sahabat karib, tah sahabat karib anu bakal gede pangaruhna mah. Jadi bersahabat kariblah jeung jalma-jalma anu berbudi agung, anu berakhlakul karimah itu. Tayuna urang asup kana metode riado anu ngamangpaatkeun keajaiban otak. Otak mah teu bisa ngabedakeun mana fakta mana fiktif. Contohna teh kieu. Sok ayeuna ujang peureum. Bayangkeun ku ujang jeruk nipis. Geus kabayang? Tah tuluy bayangkeun ayeuna jeruk nipisna ku ujang dibelah. Geus? Tuluy bolahanana tah eta nu sabeulahna cokot ku ujang tuluy letak. Kumaha rasana? Kukurayeun. Heueuh, tak bener kukurayeun. Nalika ujang ngabayangkeun gambaran jeruk nipis tadi ku otak mah dianggap nyata. Sehingga otak marentah ka saraf sensorik. Saraf sensorik teh saraf nu berhubungan jeung rasa pikeun ngaluarkeun kelenjar anu rasana haseum nu aya dina letah anu ku ujang disebut kukurayeun. Naon hartina? Hartina daya cipta bisa ngadatangkeun realita. Tadi pan jeruk nama eueuh, jeruk nama asli nama kan dina kanyataan nama eueuh eta teh jeruk nama aya ge di pasar. Tapi otak bisa nganyatakeun rasa anu haseum dina letah padahal barang nama eueuh. Ta eta watak atawa sifat otak. Ieu teh lain kelemahan otak tapi justru bisa jadi sabagian tina keajaiban otak. Jadi nu ngadatangkeun teh gambaran. Ujang datang ka majelis sabab otak ujang ngaluarkeun gambar majelis.
Ujang datang ke pasar sabab otak Ujang ngaluarkeun gambar pasar. Ujang lama di imah keneh, pikiran Ujang mah geus nepi ka pasar. Jadi gambaran naon nu ku Ujang diasupkeun kana otak tak engke bisa jadi kenyataan. Ku para ilmuwan kontemporer disebut the power of mind, kekuatan pikiran atau daya pikir. Matak aya kecap you are what you think, you can if you think you can. Arti itu Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda akan bisa jika Anda berpikir bahwa Anda bisa. Nah gitu. Dayana orang berdayakeun keur ngalahirkeun budi anu agung. Ieu geus mulai asup kana pelajaran catur dria. Ayeuna mah urang tilu we heula kana budi cipta jeung rasa. Contona lamun Ujang rek jadi jalma berehan, carana kieu metode riadohna. Dengikeun ya. Memeh sare diuk heula, alus nama wudu heula, komamun salat heula mah 2 rakaat. Tuluy peureumkeun panon, tarik napas sing jero sing nepi kana handapun bujal meunang 3 kali mah. Tuluy leuleuskeun sakabeh anggota badan nepi ka rasa rileks. Ningkeun cipta geus karasa ning tuluy niat dina hate, ya Allah abdi niat berehan lillahi ta'ala. Tuluy ucapkeun ku Ujang ti hate ka otak. Contoh ucapanana kieu, kalawan kudrat iradat Allah, kalawan karunia rahmat Allah, kalawan izin Allah, aing mampu jadi jalma berehan lillahi ta'ala. Ulangi 3 kali. Nyaho kana kecap aing teh eta bahasa pokok orang Sunda, bahasa asli, bahasa jero, ulah dipake di luar. Jadi ulah uang aing gabatur mah eta mah khusus keur ka diri sorangan, lamun urang keur aya di jero wujud urang sorangan. Tuluy bayangkeun ku Ujang teh berhasil jadi jalma anu berehan. Tuluy bari rasakeun kumaha bungahna mun Ujang berhasil jadi jalma berehan. Mun geus kitu geus nepi ka dinya. Mun geus kitu keisukna kaluar ti imah, kaluarkeun sedekah. Mun boga duit ku duit, mun teu boga ku dahareun. Leutikan we heula, misalna 2.000 kasaha we nu daek narima. Memeh dibikeun niatan, ya Allah abdi niat sedekah lillahi ta'ala. Ke peutingna kitu deui, isukna kitu deui, ulah pegat-pegat nepi ka 21 poe berturut-turut. Ke rasakeun otomatis acan, gakeng ge bakal karasa. Mun geus otomatis eta berarti geus mulai jadi akhlak. Amun acan tuluykeun nepi ka 40 poe. Mun geus 40 poe misalna, tah ngomong ka otakna mah dina waktu peuting, geus eta mah nepi ka dinya eureun, ngan sedekahna mah jalan terus. Sabab niatna ge pangabdian ka Gusti Allah, aya pangabdian satungtung hirup nepi ka panggih jeung poe pamungkas. Ulah kaget mun ke loba halanganana. Boh ti diri urang sorangan, boh ti luar diri urang sorangan. Nu ti diri urang sorangan misalna aya disebut mental block.
Mental block teh nyaeta perkara nu ngahalangan kana migawe amal soleh anu berasal ti diri orang sorangan. Contohna saperti kebiasaan menunda-nunda, keah rada berang datang teh berang, keah rada sore datang teh sore, keah rada peuting datang teh peuting, kelah isukan deui. Eta ngaranna mental block. Ari peng teh isukna teh loba pagawean, kamari mah keur nyase teh dipigawe atuh pantungtungna teh ripuh sorangan. Jadi ulah ngaripuh-ripuh karep, hancurkeun da mental block teh. Jadi ulah diturutkeun. Nu ti luar diri orang contohna engke teh nu dibere ku urang teh tingkahna teh moal sarua beda-beda, aya nu pika sebeuleun, aya nu pika ambekeun, aya nu pika runyaeun, aya nu pika serieun, macem-macem. Can ti sisi ti gigir, aya nu komentar macem-macem, aya nu nyapirakeun, aya nu moyokan, aya nu ngaulah-ulah jeung sajabana. Tah urang ulah kapangaruhan sabab eta teh ngan saukur rangken kahirupan. Jadi ulah kapangaruhan ku rupa-rupa gambaran manusia sabab urang mah ngamaksudna lain ka manusana tapi kanu kagunganana nyaeta ka Gusti Allah. Sabab kecapna ge la maksuda illallah. Matak tong eureun barang bere sabab la rohata fiddin. Dina urusan ngabdi ka Gusti Allah mah eueuh istilah istirahat, eueuh istilah libur, eueuh istilah tanggal merah. Muncul orang kulon teh mah long life religious service. Sepanjang hidup adalah pengabdian.